Abdi Dina SMA Negeri 1 Cibarusah. Sacana abdi dina SMA Negeri 1 Cibarusah bade wawancara ibu. Kampura lamun aya kasalahan sakedap kanggo diwawancara. Sabaraha lagi susah mulai tidur tinggal 60 tahun. Kumaha kawin ieu kampung di Kamian kampung di dong dulu dina aya balong jadi tika ke dinanya na kampung setu aya setu Nanya lagi. mana bapak salib melempem ini nanya kayak maksudnya kumaha kumaha wati-wati ieu bapak salib nuhun ya lah pulang ini Ya. ibu tiba heula kampung ieu teh kumaha tiba heula teh kampung teh aya 4 rumah ieu 2 aya genap nah ieu 2 nah tengah 2 ditunjuk 2 genep 5 karena berarti di dieu teh ibu atau sami rami saha baheula jadi kepala desa nu di dieu Lurah Indin. Nah, ieu kampung sawah atawa lahan kosong aya. Rumahan aya umi ieu aya umi kana ieu aya 2 jadi 2 cipang tidulan 2 jadi genep kapungkurna gitu. Jadi di dieu teh masih atau nuhun ibu atas di wawancara Salim. Oke guys, udah guys. ibu bade nyuwunkeun doa tina ibu Oke guys, udah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.